Nah, Pak ya, keur ditebang ya ku warga ya. Ya nu Pak Ustad ya. Pangmasangankeun cenah wifi da yeuna cenah ya. Kabelna diberesan cenah ya tuh. Tah, Pak. Mana nya ieu na? Tuh. Anjingnya we. Di tebang, ah. Tuh. Watos ka pagaweana nya. Wajan sate jang. Atoheun da pana iya Pak Ustad. Pindah nama di wartosan ieu cetanana teh payakeun bae lah. Tos wartosan. Nah, sok lah tebang we. Ade lo. Nyarekan alam sata mah. Nya kurang dicarekan si lain teh nyawa sabaraha kan nu boga tanah. 150 teh hiji tihang. Mereh teu. Akang ngalewas. Kade Pak beleh ngabetrik. Da lamunten mah kurang gaji eta teh. Di geselna teh. Hah? Nya kade sih ngabetrik ah. Nya ulah di luhur ngabetrik di luhur mah. Tah yo warga Pak yo. Tuh. Tuh aduh awas. Ya. Terus. Nah, gini ngelakam hujan. Kan mana hujan mah cai jang. Tuh, Pak. Hujan. Ya. Kantun opat deui cenah ya. 10 leungeur kitu. Aya tirasna ge. 10 leungeur tinggal opat cek deui. Eta mau aja. Mengke deui heula na yang resep. Tah kitu Pak ya. Tah warga bilih kabel pegat Pak nama mau aman tuh. Bukan sih. Pegat wayahna. Nah, pegat lumayahna da resiko meureunana. Tah kitu we Pak nya, sakitu wala ya di SIM kuring mah.